kaayaan lapang disempit erek beungharek sangsara tetap infak erek beungharek sangsara tetap sedekah eta ciri jalma anu tak lamun urang sedekah ku kaayaan beunghar berarti can kagolongkeun jalma anu tak oh cenah atuh sangsara meuli sedekah kumaha cenah atuh yang sorangan loba kene pangabutuh Bang Emok cenah tutupan aya Bang Emok oh sedang teh digaruk tungkul dia nepi ka dieu. Nah jadi urang usahakeun sabab naon lamun urang dikesaki jadi jalma beunghar ku atoh sabab ibadah taat ka Gusti Allah teh gede peluangna jeung jalma beunghar mah sedengkeun lamun urang dikesakeun fakir sangsara deukeut kana kakukuran makana mudah-mudahan urang sadaya sing jadi jalmi anu beung tapi dermawan ulah beunghar pelit sebab Kanjeng Nabi ngedawuh as-sakhi qaribun minallahi ta'ala qaribun minan nas qaribun minal jannah ba'idun minan nar jalma anu dermawan anu barahan anu rajin barang barek nu kahiji qaribun minallahi ta'ala caket jeung Gusti Allah taala nu kadua qaribun minan nas caket jeung papada manusia nu katilu qaribun minal jannah caket jeung surga nu kaopat ba'idun minan nar jauh tina seuneu hayong kitu kudu barang be siap barang bare kasih kuring